Oh, apa boleh tahun 80 jadi jarang berarti ya. Pas pemekaran eta. Nah, di induk kami, dia mah nyari dia. Kami di induk di Cibadak, Jaro Cibadak abah mah. Lain Jaro dia lain. Lain. Tak barang yang lurah kapi. Oh, jadi 80 abah di Cibadak Jaronya. Iya di Mekarkan ke abah jadi lurah Nya abah jadi Jaro di ditu, lurah di ditu di Cibadak, di Mekarkan. Di Mekarkan ini dia gitu. Barang lurah ali ya, Pak. Abah sana mina? Nah, Abah Sanim. Abah Sanim. Ya nya. Yang umur bah sehat. geus ngalaman jalurah jeung naon jalurah. Anu daek urang untung we. Demi Allah, nganuhunkeun. 8 tahun eta baheula mah saperiode lain. Saknya saperiode tahun baheula nya. 8 tahun nya. 8 tahun. Ya sekali doang, sekali. Eta tah manek nyalon ngan sanggeuk bae. Emang bisa naik nyalon 2-3 kali menang. Oh, eta berarti di Cibadak kadi mah masih desa Cibadak ya baheula nya. Ngan Abah Jaro dibekarkeun. Geus loba warga di dieu ge baheula nya. Nah, atuh urang dieu ya pan asli kan urang ulah ditu. Sa Abah? Asli urang Handoyan. Asli urang Handoyan. Itu marah beroleh di Panembang. Ulin guys ya di Panembang urang sempat tahun. Kedua beberapa puluh tahun ulin bae. Prosa meureun jalanna ke kuari bae dong kieu nya. Nah, baheula waduh ganeng jalan cacahan mending. Kuari bae kieu lah nya kumatin baheula meureun. Bagor tidak ka Cibadak oge ka berlok sekat-sekat uur. Jero. Ku belok teh ya. Aing geus dicaritakeun. Batu-batu acan meureun nya. Di mana ho? Taneuh. Gotong royong kami ngepapal jukut bae. Bae sisi eta jukutna bae. Wah baheula lah. Taman nyaho suluk-buluk jalur kieu ngan ngalaman doang lah. Berarti sampai tahun 88 eta nya, tahun 80 nya. Sampai tahun 88. Jalurah yo nana. Tapi tiba lah ya ka laut nyawah bae dia mah bahnya, kebon bae nya, kitu bae nya. Kali ka laut teh lah ka 80 ku siap lahir 87. Itu ya siap lahir 87 Jarona baheula di Cigorondong mah. Saha? Jaro Ali kitunya. Jaro Ali mah di Cibadak. Kalau kami nyelangan Jaro Ali, lurah Ali. Di Cigorondong mah saha teh ieu saha? Bangsat. Aing. Abah Jaro disebut nama Abah Jaro ngan saha ngaranna poe. Anu aya kapinisan imahna. Eta sangkatan jeung abahnya? Saperiode eta. Saperiode sana mah eta tahun sakitu eta abdi leutik keneh eta. Bener. Rok beureum. Jaro aduh aing poho amat. Anakna mah Jaro Hafid. Jaro Hafid anakna. Eta anakna. Jeung Lurah Pulung mah, Lurah Pulung belah dieu nya. Belah dieu Lurah Pulung. Anyar keneh nya. Anyar keneh Lurah Pulung. Mulai eta kemana nyalon lurah urang ka dieu. Gerah eta. Tapi abah geus teu jadi Jaro. Henteu. Kalau tanah apa berarti jeung Lurah Pulungnya? Wah teu pombo. Berapa umur berarti ya? Jak-jak burajak apa? Oh iya bedulan ratusan tahun demi Allah gitu dihitung. Seratusan tahun. Anu bener, Bah. Coba. Subhanallah. Lamun ngitung umur mah. Kabehan parihan urang mah lain. Aduh. Tu aya kembang midong deui mangka mida. Nanti dia mah atuh bersin napi gitu. Atuh urang mah nyaho.
Atuh, oh, ya 500-an tahun. Atuh zaman mimit lembur men di dia. Belah dia, cari agak sebarang imah sama dia. Tahun genep 10 tahun genep 10 genep meureun di dieu nya lahir. Atunya Di belah di itu iya. lolobana belah ditu nya. Loba di belah di itu. Rata-rata tanah urang ge tanah urang Cibadaknya. Atunya tanah di Ranca Pinang eta Ranca Cegong ka ditu air jeruk lolobana tanah urang Cibadak. Orang Cibadak. Aju pindah ka daerah itu imah nyieun nya. Gitu. Itu tanah ngebon, tanah ka laut meureun nya. Cecet mah kamari, lemuran cecet anyar kene. Nu aya mah Ranca Pinang ieu. Atuh ieu maksudna kampung handoe suka jadi nan. Suka maju. Suka maju. Mimiti aya. Mimiti aya di dieu. Pemekaran itu diganti ku kampung suka maju ieu. Pemekaran ieu pannya. Heeh. Imah mah aya tapi di Ranca belah ditu ga hiji dua mah. Saya hiji dua di itu Ranca aya mau Bapak Kolot. Bapak Kolot Abah. Lain Abah Sarmana besan. Nu ngeusi di ditu teh Bapak Kolot Sarmana besan nama. Dua nu mang Ini lahir meureun samemeh merdeka. Nah tuh merdeka tahun sabaraha? 45. Urang mah teu geus nyaho. Abahnya merdeka. Iya, nyaho. Emak, ieu po istri emak nu kabaraha? Nu ka sabaraha? Panjang umur saduaan, masya Allah, subhanallah. Kuy dia lagi bebenean pengen tadinya kelar bebenean sekitar duaan bae. Ada yang mah sabaraha tahun 7 tahunnya ditinggalkeun. Ngalalakon 7 tahun. Butuh segala nang seruyap. Kuari. Berarti sampai merdeka abah ieu kampung saya. Naon? Atuh kampung Cibadak lah kadieu geus aya sampai merdeka. Atuh aya ngan hiji dua. Atuh geus aya jelema. Aya belah dieu Bapak Kosawira eta. Kokolot di dieu baheula. Atuh nya maksud lain anyar-anyar teh soalnya ka Cigorondong beureun ka Cikaungnya sarua nya. Sarua kadinya. Atuh aja buktina pan Cikaung ka Cimahi teh lewat dia ca bisa. Atuh ka ditu Lempang suku. Lempang suku. Atuh Ciakar bisa cenah ge di dieu nya. Bisa. Ngalewatan gunung Tilu. Gunung Tilu. Gunung Honje terus. Gunung Honje ka ditu terus. Acu kurang Cikaung bae apa ngom. Pan ieu budak kamari sore 87 lahir. Subhanallah. Udah orang sok kana awak kari peuting geus sok dieu. Ieu umur aing kali alhamdulillah baru. Oh eta maksudna samemeh merdeka lah. Atuh, bener we. Keur zaman deui moal nyaho siam. Zaman deui. Daru iso deui teh nya. Pan perang di ditu di Ermok lah. Aduh. Eta mah keur anu Kipelen. Eta Cerita Kipelen. Cerita Kipelen eta. Anakna dipaehan. Karuhada. Abah aya. Nah, geus gede. Mana anak karuhada. Subhanallah. Iya kitu. Abang geus gede. Atuh gede-gede deui. Diiring-iring segala. Nyaho. Atuh sajarah Kipelen lah. DI. Zaman deui di ditu pan. Atuh di ditu nya di ditu. Di Ermok lah. Ermok lah. Atuh ieu lah kampung atuh siji dua geus aya nya. Aya hiji dua mah. Geus anu ngebon geus aya. Aya anu ngebon. Bapak Kolot Sawira di dieu. Bapak Sawira anu mimiti di dieu. Berarti desa Cibadak ki kolot sarojeng Cigorondong nya. Sarojeng Cigorondong ieu. Atunya pan Cigorondong eta asupna Cimanggu pan baheula mau upacarana ge. Eling bae bapak eta sok bapak ieu sok ngajak upacara teh ka Cimanggu, lain ka Sumur. Lain ka Sumur, ke Cimanggu. Cimanggu, Cigorondong eta. Encan aya desa nu lain mah. Encan aya. Cigorondong. Emak ingat lah eta nya. Aing kelarna he. Kalurahyat kamu. Panggih kolot. Kesaet. Atunya panggih kolot usap kitu lah budak kamari keneh panggih kolot anu sareng-rengan Kipelen. Ari ieu mah Bapak Kolot ieu mah pendatang ti Jiput ieu Haji Usman. Di Cigorondong eta di Kampung Asem eta. Abah Enjo. Mun Abah Enjo masuk magahan ngaji lipan-lipan madrasah. Nyambung kana bapak ieu aslina ti Jiput. Aslina urang Jiput. Jiput bapak mah. Kadinya teh ngalalana.
Biasa ngalana alip-alipan. Ngan bapak kolot teh bisa balik deui ninggalah didinya. Anakna bapak ieu nih kajeng urang Cigorondong. Lolobana turunan Pamarayan ieu mah bahnya. Apalnya? Turunan Indung kolot ieu bapak kolot ieu Pamarayan asli. Urang Pamarayan bener. Asli. Loba urang Pamarayan. Pamarayan didinya bukan bahnya Cigorondong mah. Nek kabeh. Man si ieu kan si Saria urang Cigorondong. Ndai ieu Pamarayan boga kapal boga perahu boga segala baheula eta. Atuh lamun kalabuan teh ngirim kopra. Karena perahu. Karena perahu atuh ndai carita eta. Mesin. Nu masantren anu naon atuh naik perahu. Kami sok ti sumur mah kopra ka labuhan. Ku angin bae. Aduhnya ku angin bae gitu. Demi bener ku angin bae eta. Abah ayah harita. Aya keneh kitu sejak us pemuda. Allah. Berapa panjang umur sehat. Alhamdulillah. Ingetan masih inget lama. Inget bae urang. Ngeuleuh rakyat geus eueuh sia nya. Eueuh. Eueuh. Saperiode jeung manehna. Ya saya tahun. Tetela. Lalu Ayub di Kertamukti. Iya Pak. Kertamukti ya sih. Kayak jaro aduh poho amat. Ayub. Kan Cigorondong mah aduh abah jaro teh sakitu ngaranna. Jaro Ali gitu, lain abah Ali lain. Lain abah Ali lain. Di Salikun. Salikun itu nya. Apa Salikun? Eta mun eta mah Bapak Lurah Pulung. Angkat. Atuh Pak. Iya. Eta mun aya mobil hardtop keur leutik inya nyumput sieun, aya penculikan. Nya eta abah meureun apalnya? Aturnya apal. Anjol lamun aya mobil hardtop sieun jeung nek nyin jembatan cenah baheula banyak naon teh ngaranna tumbal. Lalumpatan bakal leutik ka mobil hardtop. Baheula eta boga jamatan ti Cikaung sampai pokona mun jamatan urang ngomong ka luhur. Ya ka gubernur dijieunkeun langsung Jawa Barat baheula. Jawa Barat ieu Pak jieunkeun. Zaman saya teh Jawa Barat gubernur apa? Harita Pakarna Suwana. Tadi kan di dieu gitu tah. Menang abah menang sapoe 2 poe tah dilantik. Jadi kadede can dilantik di dieu. Urang serangan dilantik lagi. Demi bae ge. Allah karim. Eta pamagar manehna diturutan. Iya, kampung sama meh merdeka geus aya. Atuh saya nih dia, atuh Bapak Kosawira ieu. Bapak Kolot Sawira. Atuh sarua jeung Cigorondong bae. Sarua jeung Cigorondong jelas. Sarua jeung Cigorondong. Mutlah kampung Hasem di ditu lah. Kampung Hasem. Atuh ilmu ieu. Baru eta teh asa Halim kalian. Halim kabelah dieu. Bener nya. Belah dieu Halim mah. Gak bicara. Alah dia ganeng lurah. Demi Allah dia. Allah wakadaekna. Atuh wakadaekna mah nu ngahuma pan di leuweung hubar kabir. Ku urang cicing. Wah cicing. Aku cenah elek kan nya atuh apa urang ngabelan masyarakat. Nek nah. Memeh negara ge aya masyarakat geus teu lah berarti di dieu. Nu ngarumakeun kalau kautan. Atuh memeh aya negara ieu merdeka masyarakat geus di dieu geus aya. Atuh nanceng ngahuma ku atuh budak kitu badu huruan edan teh. Kepecisna sekali. Ayo urang pan cek adegetan kolot bae. Urang mah teu bisa kumaha. Jarang panis ada si Tamrin nya si Tamrin. Wan bualak Tamrin ya, kurang mah Allah mapen cicing mrin. Ka Tamrin pan galak bedul. Ka jadi kadek. Nanti pangkelak na si Tamrin. Wah, cenah cicing badi mah ye kan baru dak ditu tunganya kan serok kasir bisa bae ya teh budak koperasi nah aja serang menang duit ya kudu ditanda tanganan urang 10 lembar ya nah sange kamu kata Tamrin atuh sange kumaha cenah mah teh ditekan kumaha ieu atuh ini kemarin duit dak nekenan 10 lembar jebret tak lah geus tenang
Sampai sieun karena katamrin pedula. Seorang urang geusnya sejarahna. Kula mah dengan bodoh ikal urang Cibadak teu sanggup ampun ngalawan. Ampun nama kieu kula. Coba hubunganna Ciomos pada rincangna cu. Sedangkan kasieun kitu katamrin eta. Modar gara bae kurang mah. Urang mah teu ngomong di wilayah Ciomos pada rincang sabaraha 3 bulan. 3 bulan gaul di juara-juara. Di Ciomos. Gaul maling metel katanya mah coba dari demi Allah menang malingan samena. Mesir pada rincang demi bae menang malingan rombongan kajaki. Atuh ieu anyar keneh hijikiana lamunnya modal atuh nu rame di dieu lah anyarnya pendatangnya. Pendatang dengan pendatang bae urang belah ditupinah ka dieu nya pendatang ieu. Ngeun baheula ge di dieu di Rancapinang ieu geus aya jelema di dieu. Aya. Abah tadi teh apa sah? Bapak Kolot Sawira. Bapak Kolot Sawira. Sampai meh merdeka eta. Atuh. Eta sejarah cek berasa di dinya. Paneta nek di lemuran di Aramoka bisa kuromongan dan mayor ieu Sapur. Nah, nek dihantam kumahanana di dinya nek di lemuran bala nek kumulan muti mana-mana kadinya gitu. Biar mau kelihatan terjadi eta gitu. Konflik. Ya ieu teh ageun. Deh teh ageun. Oh harita. Harita nya urang emang Sapur asal urang Cibadak. Eta abah pelen aya keneh harita bahnya. Aya keneh. Atunya abah pemuda eta aya nyaksian eta. Aya. Mun kepada urang teu wau. Nya teu wau. Jadi mah kolot ieu pan. Abah mah ora keneh. Ieu nyaho. Subhanallah. Kan karuhada eta seur DPH-na di dinya. Karuhada eta pamajikanna adina nu bikang eta tes namanya adina atuh metoha. Masya Allah diring ka ditunya kurang cagur mamana kan. Sedih nih. Alhamdulillah. Sebut air mokla eta tuh air mokla apa nih dinya pan di getih di getih getih. Wah eta karuhada atuh cek Ibu Sarmeni teh ama onokan cenah jeung benet. Ieu na awakna di nyeri bae digugusur dulu ya kawao. Kumaha eta di dinya air mokla. Ieu mah cek atuh pamajikanana Ibu Sarmeni. Sedih lah ngadengenan. Ya bah, panjang umur bah tepang yang abdi. Alhamdulillah. Kurang Cigoro nang Pung Hasyim lah. Ka Ahmad hirup kene di Kampung Hasyim. Ahmad, Nusok ngalauk teh, heubeul Ahmad. Ahmad. Kakana ibu ieu, Jangkung. Kakana indung ieu. Si Ahmad teh. Aduh heuh. Imana bulan Anak nyidar sia. Imana bulan. Bamisa. Imana bulan. Jalan eta. Boga parahu ngalalauk pagawean ngabagang. Ngabagang. Ih, kakana indung abdi. Ya boleh sekatagal apa ki kai mah. Tok geura ka diubah aja aku pamajikan. Nah, mereka ngalauk cenah. Bener. Eta pamajikanana keukuh bae geura ka dieu wae. Atuh jeung pamajikanana. Mayu. Dulur gurunya. Lalu kula ka dieu cenah. Jangkung. Imah jangkung. Mimiti parabola di Cigorondong mah eta menang sekali ngabagang pan totongkolnya baheula muyah maye. Bae desa sok masangna ke mana mah di anu eta di pas eta trok meunang demi Allah. Bah ditampi bah. Sagera menyawana mah atuh sok meunang jatel kata deui. Heuh cenah pindah geserkeun kunaon cika. Anehun eta si Ahmad. Tampi bah. Nyora sekali ka imahna tanggal liwat eureun ngenong bae lah. Ngenong kali sekali. Mana boga pakaya pan. Di belah tongoh teh nya sawah.
Tentunya Cina indung kolot iya Pak. pamajikan hidup kan. Aya kan. Oh, sekali ngaliwat naik kene si Ahmad ya. Sering kata kalau apa kali itu mata syarat gitunya kurang mah bisa ieu. Panjang umur bah, sehat. Alhamdulillah. Yusuk ilu ngabagang, jeung leutik teh nya zaman sekolah. SD, anu ngadon sare doang pan didak bere ieu teh bere corak anu hideungna aya. Geus direncana remam jeung anakna aya. Atuh sing daerah jam 7 eta hudang-hudang subuh. Ada corak anu hideungna nya di tengah laut. Ngeunah horeng mah tibra sare. Cikitu ieu mah. Sekolah ngaganggu budak kaleutik. Zaman SD keneh eta harita. Sok elo ngabagang. Berarti baheula mah di dieu mah ka laut mah teu aya doang nya. Teu menohor anyar ka laut. Nu ka laut mah anyar ieu. Baheula mah tuh ngebon bae biasa. Ngebon bae biasa. Huma-nya dong. Huma baheula mah. Huma karmokla ka ditu baheula mah. Ka karmokla mah huma. Intinya pan mana ka Cikaung lempang suku bae deukeut ka lewat dinya nya. Itu motong. Terus ka Cimahi. Ka Cimahi ka dinya. Kadinya. Eta ge orang Cikaung ya. Kuari mah cenah jalan geus bala cenah mah jalan. Kuari mah. Tapi eta di itu ti Cilintang eta jangan nek jalan ka dinya keur ngobrol encan terus wae. Encan. Di Taman Nasional ya. Encan cenah geus. Karek enek. Bar tok ka di saparo mah sanggeus saparo mah. Heeh. Bisa aya nek jalan di dinya. Engke mah nyambung ieu doang ge bah ka dinya nya. Rupana nyambung. Nyampung doang na. Karena waktu sejarah mah kayak nyambung ieu ka ditu terus sampai jadi itu nya. Heeh. Namun tina cacahan kolot baheula mah teh abah kolotna ge kuari pangkolotan. Nyambung ka ditu. Tapi nuangeun cenah ge nya. Terus kasih-kasih. Kasih ka ditu. Adanya Kecamatan Citos. Pasisir rame ya mah banyak. Wah tuh geus pangpastin orang. Pang bakal ramean cenah ge di. Di dieu. Tataran cecet eta na hartina ran cecet, nya recet berarti kuari geus recet. Geus recet bae. Oh eta ran cecet eta recet ribut. Ribut kan bener. Ka kuari ge nya. Ka kuari kitu. Sampai ka ditu na ge rame atuh rame ieu. Atuh jalan recet jelema. Recet bae jelema. Tapi ari ka itu bae. Hari kampung mah rancecet eta, ranca Pinang heula berarti pertama mah nya. Ranca Pinang, desa Ranca Pinang. Ranca Pinang. Pantu itu nah kampung Hanoyan terus ka dieu. Heueuh Hanoyan dipekarkeun teh dieu. Kamu suka maju. Air Ranca Pinangna belah mana? Nah, itu apa desa dong. Desa eta mah, Ranca Pinang mah. Desa. Geus suka maju di dinya Rancecet. Rancecet. Anu di bala desa eta Rancecet. Kampung eta laju kana Cegog. Jeruk. Air jeruk heula, laju Cegog. Surian ju Cegog. Anu pangkalan parahu mah Balai Taman Nasional teh air jeruk eta nya. Pengaruh itu. Atuh anu Balai Taman Nasional teh eta air jeruk eta kan. Air jeruk kata. Jembatan anyar. More air jeruk. Itu Cegog. Can nyorang kadinya. Can nyorang kadinya apa? Can nyorang. Kunaon wa teu kabayan haya. Banyak. Cara urang mah demi Allah 4 tahun teu jauh ti dieu. Di dieu bae. 4 tahun nyorang ka Cibungur kan nepo anak balik deui. Kunaon deui aing tadi kan heubeul mah leumpang. Ujung sulit. Atau baheula mah ujung sulit. Kunaon ieu tadi kan sulit tuker bah. Dia ngolotan sabda kaletik dong abdi lagi cacahan maknya nyaho sejarah pandina pelaku nah atuh nya nu karari alalanya lah kabeh nu rame-rame di dieu lah nya memeh merdeka mah di masyarakat geus aya di dieu aya leuweung di dieu mah panggoyangan kebo dia bedul di atuh kebo berarti kan anu bogaan aya bogaan kalapa ge meureun nya atuh anu melak ieu aja lemah panggoyangan bedul panggoyangan bedul tapi jelema mah geus aya memeh merdeka eta nya masyaallah jadi seluk-beluk tanah eta urang mah nyaho usul asalna urang ka baca itu da si badak sampai ka dieu si A si B si A hiji-hijina apal apal atuh berarti negara eta bogan tanah di dieu masyarakat heula sebenarnya mah atuh masyarakat memeh merdeka ieu nya memeh merdeka ieu
Berarti negara lamun boga tanah di dia ngakuan. ngakuan. Jaba abah ge zaman jadi jaro tahun 80 boga riwayatnya teh nya nu boga tanah di dia sahabae Atunya. sampai gede itulah sampai kayak air jeruk. Nyaho urang. Aya nabi ini. Boga si A, si B, terus ada kasih anu. Nyaho urang. Apa? Di kamu oh iya, guru ti masih anu ieu. Tadinya boga si anu. Ti baheula ge tahun 80 riwayat tanah mah di desa saya bahnya. Ya atuh aya. Geus dijieun ku abah ge tah baheula. Ya. Sampai meh merdeka ge teh baheula catatan nu mimiti ge aya nya. Ya. Ngeun karena ngaran Rancecet. Kampung Anyar berarti nya. Kampung Anyar nya. Itu ngarecet bae. Nya keur pamuda kene cek jeung bapak. Tah, depan di jembatan Rancecetnya. Kan itu teman. Eta di eta nu belah ditu eta menurut istilahna eta mah ya eta tanah kami eta. Sama ada kana gugunungan teh ka di sebelah kidul. Pokoknya masih arjuk banyak atau pakai dulu eta bawa kami. Naon eta gadaweung meureun eta jeung bapaknya. Gadaweung ke belah kemana? Ke belah laut katanya. Ai ku ari mah di usaha. Nah, sana kurang dinya bae. Kurang dinya bae. Teu nyieun SPT urang kabul mah teu nyaho ieu. Kayak macam di dia cenah. Cek abah. Lah cek bapak. Cek bapak ieu abah. Urang keur mana ngasah ngosrek bae. Kamu dia loba kapal belang kan yang ngain hingga ke mana horeng atunya orang nyampan ke kolot hingga ke mana kau ke mana dina hati bener kata bapak ngomong gitu salah loba kapal belang tuh motor banyak laju eta abasa nu pertama di tadi abasa Bapak Kolot Sawira di mana makamnya Di kuburana sawah tadi itu. di daerah dia, daerah Rancacet. Di itu tuh di sawah di dinya. Sawah ini. Ya di Rancacetnya. Lah di Rancacet di dia. Daerah dia aya. Bapak Kolot Sawira. Bapak Kolot Sawira di kuburannya. Di belah timur jalan. Eta sampai merdeka saya meureun kuburan di dinya nya. Ninggalna mah anyar nya. Ngedatang ka dieu mah sampai merdeka geus aya di dieu. Saya Bapak. Tahun 45 eta nya. Waktu saya Bapak Kolot. Atuh abah geus aya pan nya. Saya Bapak Kolot. Mah urang eta ka Bapak Kolot Sawira ngolotkeun mah lah. Urang mulai lempang nya Bapak Kolot Sawira ka mana-mana ge ka leuweung ka mana ka kerajaan teh sieun kana mau. Mana boga mau. Demi bae ge. Boga mau. Singa barong. Apal bahnya? Nyambung lain. Nyambung. Kadinya sina mah jeung kulon banyak. Mau urang mah sampai ka Paecan Pranel, lamun eta mah dina gamar. Demi bae ge. Bener bae. Bener bae. Eta Bapak Kolot Sawira nya baheula. Atuh di dieu. Nya lamun ka ujung kulon mah ka ditu lah tuh Babah Pelen nya. Ka ditu mah Pelen. Uyut Pelen, Batu Cikaung mah kitu. Orang masak syukuran bae kaula. Amin. Doakeun Yusuf ge bah panjang umur manfaat tapi alhamdulillah keur sakabeh umat. Gitu. Mentuari eta urang gede ka isi. Atuh geus eta ilmuna. Ilmu awet. Maknya lamun keluar oge silak-silak ya mereka keperluan eueuh di dia deukeut kan silak-silak wae geus beres barang aku udah balik. Iya. Berarti desa di dieu baheula mah Cibadak, Tugu tos aya tacan. Tugu mah tos aya tah. Tos aya Tugunya. Aya Tugu. Tugu terus Mangku Alam. Tos aya Mangku Alam. Paneuri Mangku Alam. Paneuri setelah Ranca Pinang. Ranca Pinang heula karek Mangku Alam. Pamekaranna. Cuma ti desa Tugu eta mah Mangku Alam mah. Ti desa Pada Suka. Kramat Jaya. Kramat Jaya. Kramat Jaya pasirna KTA-nya. Kramat Jaya.
Bah padalinya ada Cimanggu. Baheula orang ku mama eta baheula pacara lah khususan bawa ka dieu Kan guru madrasah ieu pan nya jeung urang Cimanggu aya. Baturana baheula. Ring kelar. Baheula di daerah sekolahan lah saung bae sa guru Taramadi. Dan si Bayongan tahun sabaraha urang ke sekolah. Abah zaman sekolah geus aya sekolah di dieu. Aya tuh di belah ditu. Sekolah rakyat ya meureun. Heeh. SRT. SR sama merdekanya. Oh di dieu geus aya sekolah. Aya. Allah karim. Tadinya kan dia guru Taramadi eta pan kurang patat. Ngalinung minum kolot gitu di dinya cicingna ibu rumsa pamajikanana. Gitu eta nya di dieu ngajak geus bubuk keneh. Ya kumaha pindah nyata ka lapangan teh nya di dinya gitu. Pindah deui ka Banyaran belah timur di dinya. Urangnya seluk-beluk di dinya. Nya ranca pinang boga sekolah teh heula Boga sekolah teh heula. Nu kuari SD meureun di dinya sanes lokasina. Di mana? Anu di SD teh tadi dinya sanes. Oh, eta lain deui, anyar teh nya. Anyar eta. Salam. Bahnya eta bae magrib ke urang ngungi gampil mampir deui ngobrol deui cenah pura bahnya. Doana bah. Doana bah. Nek kemana? Atuh di rompok eta ka Jaro. Dinya. Bahnya. Assalamualaikum. Oh.